muslimuna anu ngainfaqkeun ladina amwalahum kana harta-harta ladina ria'an nasi bayangan riya ku manusia emro'ina lahum riya. Jadi yang lain karena Allah lah ya, lain karena Allah tapi karena manusia ngainfaqkeun harta lain karena Allah tapi karena manusia. Ada itu teh rada analipis namanya teh model urang barang mereka batur karena karunya itu karena manusia karena Allah. Kuduna teh karena dititah ku Gusti Allah barang berek dititah. Aya dia mah tama hayang kasemong. Ya tadi makalah karunya bersama mudah-mudahan teu kasihnya. Anu sih teh karunya teh tapi karena Allah teh karena karunya teh sama pada manusia. Mudah-mudahan eta mah teu kasutrian. Aya mah hayang katanggar hayang boga timbal balik salian di Gusti Allah. Hayang aya balas di pada manusia. Barang bere ka batur ame ulang di bere ku batur. Dari ane. Jadi dia harapkeun teh Gusti Allah. Padahal mek mere mah mere mek karena teh batrik bere teu kaburang anu bangsa sok dibaliknya. Ayo urang mah arek barang situ lagi tara mere. Berarti karena Allah itu mah arek barang mere teh karena memang urang mengharapkan pamere tiba. Eta teh analipis kana lihat kita teh. Ya. Barang mereka batur karena karunya mudah-mudahan eta mah teu kasutrian. Itu kana karunya mah dan teu ngaharepkeun balasan di ya nu boga harapan eta amal teh eta beberean teh aya babalesna ti papada manusia. Padahal mah da hukum sosial mah henteu kudu dihayang-hayangnya. Di mana urang bager ka batur pasti batur bager ka urang eta mah geus hukum alam bae. Kudu di nya mun erek oge urang barang mereka batur teh karena diparentah ku Gusti Allah kitu aya gaya. Jadi menta buluhna teh ka Gusti Allah. Dalam barang bere teh hayang aya timbal balik di manusia tadi ya. Wala yu'minuna billahi wala yu'minuna jeung teu adiman teu diadina billahi ka Gusti Allah. Wala bil yaumil akhir jeung teu iman kana poe akhir. Teu iman ka Gusti Allah, teu iman kana poe akhir. Asa-asa moal aya untungna poe teh. Nya. Iman ka Gusti Allah insyaallah iman ya berarti. Iman bahwa Gusti Allah aya bahwa urang teh makhluk ka Gusti Allah. Kuduna malam iman ka Gusti Allah teh jeung lazimna jeung kumaha kakuduanana lamun urang sebagai hambana Gusti Allah. Itu bae. Aya ngaranna hamba mah nya ngabdinya. Ngaranna abdinya ngabdi ka Gusti Allah. Kumaha ceuk aturan Gusti Allah. Wala bil yaumil akhir, jamat teu iman kana poe akhir. Kalau munafikin sika jalma-jalma munafik teu iman asa-asa moal aya tuntungna teh poe teh. Asa-asa moal paeh, asa-asa moal aya hirup sabada, asa kieu we padahal mah nya irang paeh. Ngarang-ngarang paeh mah pasti. Da kabeh ge percaya rek nu iman ka Gusti Allah rek nu teu iman ka Gusti Allah kabeh ge percaya bahwa bakal
ngan asa moal pae ya asarek panjang umur mikiran isukan mikiran pakai kumaha habis itu ada kayak gitu rek hirup datang ka isukan saat bisa ngajamin kayak kumaha lamun geus pae dalam iman karena poe akhir moal siga moal ana di pang matih na ubar jang ubaran hati geus diingetkeun kana pa dalam ayat sadal ibadah nya pang matih-matihna lamun hati merkena bomba teh tah angsalkeun kana pae teu maka urang masuk diajarkeun loba ngadoa di makam teh kitu maksudna tapi ya makam asa batur bae urang dikubur teh maksudna mah di makam ziarah nah ingat ieu mana teh bakal dikubur gitu teh ngadoa di dinya leuwih ingat kana pae leuwih leuleus hatena leuwih deukeut kana ditarima doa nah sok aya mana doa macana di tahajud di masjid kita kudu di makam segala rupa hate nah kayak kena hate ya jangan lulus ke hate kudu nama itu asal ke makam teh lalu urang teh bakal pae gitu ya sehingga hate di asaukeun kana pae ieu biasana sok beuki leuleus tadina lan pamor BHTT leuleus kana geus kana inget kana pae bahwa urang teh bakal pae lamun geus leuleus ngadoana lamun geus hatena ngadoana bakal khusyuk atau sok diajarkeun ka makam khusyuk wa may yakuni syaiton lahu qarina wa man jeung ari sajelma tayakuna ngebukti saha syaiton lahu pikeun maneh qarina nu ngarejeunna sohiban tegasna nu marengan dia amalu anu beramal si jalma bi amri kalau perintah syaitan kaulai seperti yang majalma tadi tegasna teu aya deui jelema nu dibangun ku syaitan nu karari kita hukuman eta nu tadi no mukhtaran fakuron aladin yang kholuna ya uluna sabil mufti medit yang mengarun kabatur supaya medit kamar itu masuk medit itu kumaha anu teu baik ngaluarkeun perkara anu wajib itu ai masalah nu teu daek sedekah macam masuk medit lamun teu daek sedekah wajib eta medit ya teu daek zakat dari zakat itu medit mengaruhan batur deh bersuayak tunggu nama atau mulul fatih papaiha namun ada dan drama aneh sok ada kayak raya mengupu nyebut bukan kita terus lamun sakali dimpak hayang katangan ku manusia sampai hayat timbal balik di manusia iman bagus Allah iman ka poe akhir kana kitu mah pagawean teh dibarengan ku setan. Aya dina kendali setan ya malu bi amrihi. Jadi aya dina kendali setan. Fasa akhlina huwa. Tas setan teh goreng-gorengna babaturan. Ya. Babaturan yang juri. Goreng-gorengna babaturan. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Wa madza jeung lamun perkara ari lamun perkara alih tetep ka kafir kabeh law amanu lamun hari mati kafir billahi ka Gusti Allah
wal yaumil akhir yang poe akhir wa anfaqu yang arinfaq ya kafir mimma tina sabagian perkara wasaqon ngarezekeun ka kafir sallallahu alaihi ta'ala ayu dororin alaihim bidzalika atuh padah naha geuningan mun ariman ka Gusti Allah mun ariman kana poe akhir mun daek ngainfaqkeun tina sebagian rezeki di Gusti Allah pan moal nah begitu oge ya nah geuning jelema teh teu ariman padahal manah lamun iman teu iman ka Gusti Allah teu iman padahal nah lamun iman kana poe akhir nah lamun diinfaqkeun moal matak marara teh zakat ai zakat teh secara bahasa nubu. Jadi kadar-kadar undak di mana-mana harta di zakatan pasti undak gitu. Wal istifham lil inkari wala masdar la darara fihi pada amal mu'amal takna lamun iman ka Gusti justru henteu mata rugi sieun rugi mun iman ka Gusti Allah sieun rugi lamun iman ka poe akhir jelema kafir sieun rugi lamun ngainfaqkeun tina sebagian rezeki anu dibikeun ku Gusti Allah padahal sok sieun bae sieun rugi insyaallah ari ka Gusti Allah iman kana poe akhir insyaallah iman urang teh yakin bahwa urang bakal paeh bakal aya hirup sabada paeh bakal aya balitungan atawa bakal aya hisaban perhitungan balitungan tina amal anu dipigawe sampai paeh kete geus paeh teh bakal aya yakin kadinya pada pagawean siga teu yakin teu nya ningali dohiran lain sok asa-asa moal paeh bae pikiran teh di jauh. Wa kana Allahu bihim alima wa kana jeung tasahal ta'ala bihim ka kafir kabeh ta'liman ma'ulinga sehingga sagala rupa amalna bakal dibales ku Gusti Allah jazi bima sakabeh amal sakabeh pagawean sakabeh rega paripola bakal balas putus di Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah Inna Allah sesungguhnya Gusti Allah la yadhlimu wa yadhlimu Gusti Allah mithqala dzarrah karena saukuran timbangan dzarrah dzarrah teh asgorina latin sagede sideum-hideum numpang leutikna leutik teh sideum lain sideum gede lain sideum hideum leutik sakit tuh oke sakit sireum oke maksudnya walaupun saleutikkeun tina sireum moal malidohi ku Gusti Allah mah itu kan ari kabiasaan orang Arab gitu sireum anak jadi lamun dek ngayekeun kana perkara anu moal nya leutik bisa oke dicaritakeun sakit sireum ge moal saleutikkeun ti sireum oke moal walidoli putus siram anakna bi ayan musulha min hasanatihi wa yazida bi sayyiatihi gambaran aidolna gusal kumaha gambaran lamun ganjaran dikurangan ku Gusti Allah mah ya tawa dosa ditambahan ku Gusti Allah mah paling oge aya oge ganjaran ditambahan dosa dikurangan paling oge kitu dosa dikurangan lamun ngalakukeun perkara-perkara anu matak jadi kifarat kana dosa leutik teh mululuk teh nu penting cek kamari teh dosa gedena dijauhan nya dosa gedena dijauhan karena sieun ka Gusti Allah tah engke setiap amal teh eta teh bisa ngajadikeun kana hapusna dosa leutik mun dosa gede ditobatan teu nya dosa leutik nah dihapus teh ku amal-amal loba wudu kumaha ka pengajian loba maca Quran
loba amal hade pokoknya teh bisa morting karena dosa teh melolok. Aya oge ngurangan dosa atawa tambahan ganjaran ditikal-tikal ku Gusti Allah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa in taku jeung di mana-mana aya ieu zarah nu leutik teh amal sabda sideum. Eta hasanatan kahadean di jalma mukmin nya yudha'if maka bakal nikal Gusti Allah kana eta hasanah kana kahalusan min ashrin ila aksara min sab'imi'atin. Bisa 10 kali lipat minimalnya, bahkan bisa saleuwihkeun ti 700 kali. Tuh bisnis jeung Gusti Allah mah gede batina tanya. Mun ngajual 1000 teh ngajual 1000 atawa menganjukeun 1000 ka Gusti Allah dibayar 10.000 minimal. Dibayar 10.000 bahkan bisa lebih di 700.000. Amal masa detik barang bere tapi karena Allah dasarna gitu ya. Kita diberi karena karunya dan karena tapi karena dititah ku Gusti hemat itu ya. Aduh aing meunang capek ieu teh. Ya. Ta modelan karena Allah teh nah perlu diucapkeun ta. Nyantel dinaha bisi teh. Eta mah itikan. Dinaha teh dieu teh hemat aing teh panen capek ieu teh. Hemat pisan teh. Tak mikir bae. Bukna, acan maculna, acan kolektorna. Aduh. Kalau mah panen kudu dikeluarkeun 10%, 10 teh hemat. Tapi lah dah ku Gusti Allah kita pijilkeun. Engka saya pijilkeun ku Gusti Allah teh. Eta teh itunya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Lamun dilakukan karena Allah mangrupa kehalusan itu teh bakal ditikal-tikal ku Gusti Allah. Yakin cetina Quran mah mungkin Quran bohong, mah mungkin Quran salah. Ditikalkeun minimalna 10 bahkan sampai ke kaleuwihkeun 700 kali lipat. Tuh. Tapi hemat mah hemat teh. Ya. Tapi dak dititah ku Gusti. Namun teh hemat-hemat acan mah kurang ganjaranna teh. Jadi kudu aya hemat anu sangeunahna teh. Kudu aya hemat tapi da kumaha teh ceuk Gusti Allah kitu karek maksakeun. Eta hemat-hemat acan mah kurang ganjaranna. Ya. Jadi kudu aya hemat. Wa yu'ti bil ladunhu ajran 'azima. Wa yu'ti dia datang ke Gusti Allah yang bakal datang ke Gusti Allah bil ladunhu ti saking Gusti Allah ajran 'azima karena ganjaran anu gede. Lalu fadilullah wa aya anu bisa barang beres seperti barang beres seperti Gusti Allah. Wa aya bisa ruhan seperti Gusti salian Gusti Allah mah aya mata minggawe mah Gusti Allah. Sallu ala